Bismillahirrahmanirrahim. Akhlaqul Libanin halaman 4 juz 3 bagian nomor 3. Fal insanu mangka ari manusa eta fi hajatin dina kabutuhan masatin anu ngenaan tanapi anu penting ilal akhlaki kana akhlak tau masatin bersentuhan bisa fi jami'i halatihi dina sakabehna pirang-pirang tingkahna insan fa in faqadaha mangka lamun leungiteun saha insan kana itu akhlak fal mautu mangka ari maut eta aula leuwih utama lahu pikeun insan min hayatihi katimbang hirupna insan kama qala seperti menangna ngadawuh saha al Imam Syafi'i Imam Syafi'i radhiya muga-muga ngaridoan saha Allahu Gusti Allah anhu ti Syafi'i ngadawuh ma wahaballahu limriin hibatan ma wahaba henteu maparin saha Allahu Gusti Allah limriin kahiji jalmi hibatan kana pamasihan afdola alaswab afdola anu leuwih utama min aklihi katimbang akalna itu imriin wa min adabihi jeung adabna itu imriin huma ari aklihi jeung adabi eta hayatul fata hirupna pemuda fa in fukida mangka lamun disepikeun atanapi dileungitkeun naon aklihi jeung adabihi fa inna faqdal hayati mangka saenyana leungitna hirup eta alyaku leuwih patut bihi kalawan imriin wa qad ja'ala jeung bener-bener ngajadikeun saha an-nabiyyu kanjeng Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam al-ghayata kana puncak min bi'satihi tina diutusna kanjeng Nabi ilal khalqi kasakabeh makhluk nasro makarimil ahlaki kana nyebarna pirang-pirang mulyana akhlak faqala mangka ngadawuh saha kanjeng Nabi innama buistu angin pastina diutus kuring li utammima supaya nyampurnakeun kuring makarimal akhlaki kana pirang-pirang sampurnana akhlak wa asna jeung ngalem alaihi luhureun kanjeng Nabi saha rabbuhu pangerana kanjeng Nabi bihusnil huluki kalawan sayana akhlak faqala mangka ngadawuh saha Allah taala rupana wa innaka la ala khuluqin azimin wa innaka jeung saenyana anjeun eta la ala khuluqin yaktina luhureun akhlak azimin anu agung waja'ala jeung ngajadikeun saha Allah nisbatal khuluqi kana ngabangsakeun akhlak al hasani anu sae ila dini kana agama kanisbatil wi'ai seperti ngabangsakeun wadah ilama kana perkara istaqarra anu tetep naon ma fihi dina itu wi'a fihi dina itu wi'a faqala mangka ngadawuh kanjeng Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam innal khuluqa sa'nyana akhlak eta wi'a'ud dini wadahna agama wa fil hisi jeung dina ngadorong wa fil hasi jeung dina ngadorong atau mere semangat ala makarimil akhlaki luhureun pirang-pirang mulyana akhlak warodat kalaku atau dugi naon al ahadisu pirang-pirang hadis rupana innallaha lafal innallaha saenyana Gusti Allah
eta hafa ngurilingan Allah al-islama kana Islam bimakarimil ahlaki kalawan pirang-pirang sampurnana mulik bikamakarimil ahlaki kalawan pirang-pirang mulyana ahlak wa mahasinil amal jeung pirang-pirang saena amal qad aflaha bener-bener bagja saha manjalmi ukhliso anu dibersihkeun naon qalbuhu hatena man naon qalbu hatena man lil imani pikeun iman wajuila jeung dijadikeun naon qalbuhu hatena man saliman kana hate anu salamet walisanuhu jeung dijadikeun naon lisana man sodikon kana anu jujur wa nafsuhu jeung dijadikeun naon hatena atau badana man mutmainnatan kana anu tenang wa khaliqatuhu jeung dijadikeun naon akhlakna itu man mustaqimatan kana akhlak anu lurus syaraful imani ari mulyana iman syaraful imani ari mulyana iman eta aya manaka yen ta ngarasaan ka anjeun saha annasu manungsa wa syaraful islami jeung ari mulyana Islam eta aya selama yen ta salamet saha annasu manungsa min lisanika tina lisan anjeun wa yadika jeung panangan anjeun la yadkhulu henteu asup al jannata kasawarga saha sayyiul malakati jalmi anu awon watekna tanapi sifatna al khuluqu ari akhlak al hasanu anu sae eta yudhibu ngalebur naon al khuluqul hasan al khotoya kana pirang-pirang kasalahan atanapi dosa kama yudhibu seperti menangna ngalebur atanapi hancurkeun naon al ma'u cai al jalida kana batu es wal khuluqu ari akhlak asuu anu awon eta yufsidu ngaruksak naon khuluqu su ala amala kana ngamal kama yufsidu seperti menangna ngaruksak naon al khallu cuka ala asala kana madu al yumnu ari kaberkahan eta husnul khuluqi saena akhlak wasu'ul khuluqi ari awona akhlak eta syu'mun rajun eta syu'mun rajun keterangan dina anu katilu fal insanu fi hajatin masatin ilal ahlaki fi jami'i halatihi manusia itu mesti bersentuhan atau mempunyai kebutuhan kudu butuh karena akhlak fi jami'i halatihi dalam segala tingkahnya itu membutuhkan yang namanya akhlak fa in faqadaha fal mautu aula min hayati ketika seseorang tidak mempunyai akhlak maka kematian maut itu lebih utama daripada hidupnya karena tidak bernilai seorang itu bernilai ketika punya akhlak kama qala asy-Syafi'i radhiyallahu anhu seperti apa yang telah diucapkan oleh Imam Syafi'i radhiyallahu anhu ma wahaballahu limri'in hibatan afdhala min aklihi wa min adabi Gusti Allah tidak akan memberikan suatu pemberian kepada seseorang yang lebih utama daripada akal dan adab. Jadi yang paling utama pemberian pada diri manusia itu adalah akalnya dan adabnya. Huma hayatul fata, yang mana akal dan adab tersebut adalah pokok kehidupan seorang laki-laki, seorang pemuda. Fa in fuqida fa inna faqdal hayati aliyakum bihi. Ketika dia tidak mempunyai akal dan adab, maka dia lebih baik meninggal, lebih baik tidak hidup. Mati itu lebih bagus, lebih patut baginya.
Wa qad ja'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam al-ghayata min bi'satihi ilal khalqi nasra makarimil akhlak. Kanjeng Nabi Muhammad menjadikan puncak dari diutusnya beliau kepada seluruh makhluk, tujuan puncaknya adalah menyebarkan akhlak-akhlak yang mulia. Seperti apa? Faqala innama bu'istu utamima makarimal akhlak. Sesuai dengan apa yang didawuhkan oleh beliau, innama bu'istu utamima makarimal akhlak. Innama perabot hasr. Jadi Nabi Muhammad itu diutus hanya untuk menyempurnakan akhlak manusia. Wa asna alaihi rabbuhu bi husnil khuluq. Kemudian Allah memuji beliau dengan bagusnya akhlak beliau. Faqala ta'ala wa inna la'ala wa innaka la'ala khuluqin azim. Sesungguhnya engkau Muhammad mempunyai akhlak yang sangat agung. Wa ja'ala nisbatal khuluqil hasan ila dini kanisbatil wi'ai ila mastaqarra fihi. Faqala sallallahu alaihi wa alihi wasallam innal khuluqa wi'auddin. Dan Allah menisbahkan, membangsakan akhlak yang baik itu kepada agama. Akhlak yang baik itu adalah agama, kanisbatil wi'ai ila mastaqarra, seperti membangsakan wadah dan isinya. Jadi antara isi dan wadah dan tempat itu adalah akhlak dan agama. Akhlak itu adalah wadah dari agama tersebut. Ketika sesuatu tidak mempunyai wadah, maka tidak akan bisa saling bersatunya seperti wadah dan isinya. Wa fil hissi ala makarimil akhlaq wa radatil al ahadis. Dan untuk supaya kita mendorong punya akhlak yang baik, di sini ada beberapa hadis. Innallaha hafal islama bimakarimil akhlaq wa mahasinil a'mal. Allah Subhanahu wa taala mengelilingi Islam ini dengan akhlak yang bagus dan dengan amal yang bagus. Qad aflaha man ukhlisa qalbuhu lil iman. Sungguh bagja, sungguh beruntung orang-orang yang hatinya dibersihkan hanya untuk iman saja. Jadi hatinya itu dibersihkan dan diisi hanya untuk iman saja. Wa ju'ila qalbuhu saliman. Hatinya dijadikan hati yang selamat. Selamat itu dari penyakit iri, dengki, sombong dan lain sebagainya. Walisanu sodikon, lisannya menjadi orang lisan yang berkata jujur. Wa nafsuhu mutmainan, hatinya tenang, diri pribadinya tenang. Wa khaliqatuhu mustaqimatan, dan akhlaknya itu lurus. Syaraful iman ayyamanakan nas. Kemuliaan iman itu berada pada ketika manusia itu merasa aman dengan kita. Jadi manusia itu merasa aman dengan kita, nyaman dengan kita. Disitulah kemuliaan iman seseorang itu di situ. Tidak terganggu, tidak merasa terancam. Itu kemuliaan iman di situ ketika manusia merasa aman dengan kita, dilindungi oleh kita. Wa syaraful islami ayaslama nasu min lisanika wa yadika. Kemuliaan Islam itu berada pada ketika lisan kita tidak menyakiti orang lain, lisan kita tidak menyakiti hati orang, dan tangan kita tidak menyakiti hati orang lain. Itulah kemuliaan Islam di situ. La yadkhulul jannata sayyi'ul maqalah. Tidak akan masuk ke surga orang-orang yang mempunyai akhlak yang baik. Al-khuluqul hasanu yudhibul khotoya kama yudhibul ma'u ala jalida. Akhlak yang baik itu akan melebur kesalahan seperti menghancurkannya atau melelehkannya air, seperti air yang melelehkan batu es. Wal khuluqus su'u yufsidul amala. Akhlak yang jelek itu akan merusak amal ibadah kita. Kami usidul khulu al-asal, seperti halnya cuka dapat merusak kemurnian daripada madu. Al-yumnu husnul huluk. Keberkahan itu adalah akhlak yang baik. Wasu'ul huluk, dan akhlak yang jelek itu syukmun, adalah penyakit atau racun yang sangat berbahaya. Wallahu a'lam. Akhlak kulli bani juz 3 sampai halaman 5.